Madhalil Yasana Yusrusyana. Saha nuwani ngalalakyanan Madhalil bedul jaduk nuges garu ku bedog ges atah ado. Saha anu pakunang-kunang cara Madhalil nuges mopok tuan kontrak dicangkala kalah galak. Madhalil si jadil si jago si jadol cadu aing geule mun sieun ku kapir bule. Madhalil bakero ku Jepang diuber-uber teu beunang. Wah, pek bae benjol cadu aing deuleu mun sieun ku kapir kate. Zaman revolusi Madhalil asup pasukan derbanda dewek ge siap jero barisan. Madhalil si jadil si jago si jado ali jendil nyekel bedil sabilullah dah. Madhalil si jadil si jago si jado gempur dah gempur tah caduk aing hakanen siap anjing nikah. Patroli mana nu teu soak ngadenge ngaran Madhalil. Madhalil haferdom ku pelor ge henteu kojor. Hayo barudak engke ku dewek dipangmetingkeun widadari nu cekekan. Da dewek mah geus ompong geus teu terak nyetrok terong. Madhalil jenatna Madhalil beunang ku patroli di Cibarengke. Awakna dipancir ku tangkal selong ditembak lebah elak-elakanana cedak lah cuy haram jadah. Pamembek 2 Agustus 1863.